Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sarta acana urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kasempatan sareng kasehatan nu mana urang sadaya bisa patepang rarang di acara ieu. Ibu bapak guru nu dipika hormat sareng rerencangan nu dipika cinta, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna kajaga kasehatan di kahirupan sapopoe. Ngajaga kasehatan dina kahirupan sapopoe teh penting pisan pikeun nyalametkeun hirup urang. Lamun bade ngajaga kasehatan, urang kedah ngabiasakeun micen sampah dinu tempatna atawa ngaberesan imah amet teu aya panyakit. Selain ngajaga lingkungan, urang oge kedah ngajaga kasehatan rohani, sapertos ningkatkeun iman sareng ibadah urang ka Gusti Allah. Sakumaha paribahasa nyarios, jasmani cager, rohani kuat, hirup jadi tentrem. Kukituna, hayu urang ngajaga kasehatan lingkungan sareng kasehatan rohani. Cekap sakitu biantara ti abdi, mugia urang sadaya janten jalma anu jag-jag waringkas tur lahir batin. Hatur nuhun perhatosan sadaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.